Manco dongeng Mang Angga. Rumah. Manco dongeng Mang Angga. Rumah. Angin isuk nebak kanadang daunan kawas nu ngageberan lajuna cai leuwi anu herang ngagencelang. Riak endahna siga gurat nasib jalma anu jumlahna teu kawilang. Dina kaayaan kitu kocapkeun si Kasdi nu harita geus ngarumah tangga jeung geus boga anak. Harita teh keur anteng nepokeun tungtung jejerna bari sakapeung ngenyot udud keretek nungguan useup aya nu nyangut. Telilah nud kerenyad ser nud giriwil lauk parai ngait kana useup lumayan sagede curug. Kasdi menang can euy, Ceuk Mang Dadan ngagorowok ti behwetan. karek aya hiji nu nyanggutna, amang kumaha menang acan? Ceuk si Kasdi ngagorowok terus nangtung bari ngalampengkeun cangkengna. Geus menang 10 siki, nu kata Burhan menang can ahan. Ceuk Mang Dadan bari ngalieu ka Burhan. Uing makarek menang 5 siki. Ceuk Burhan ngagorowok pentaseun leuwih. Ngopi heula mang, aya cukopi hideung ye. Ceuk Kasdi sanggeus muka lauk tina useup. Bus diasupkeun kana korang bari mukakeun termos leutik. Tuluy ninyuh cikopi hideung. Beleuwer useup dialungkeun deui karena giriwil lauk parai benang deui. Selom deui giriwil deui. Selom deui giriwil deui. Asa ku aneh harita mah kusabab karek ganepi kana cai lauk parai langsung nyalambelan. Aneh, nabat bisa kieu. Selom giriwil terus ya. Ceuk Kasdi ngagarantas dina jero hatena, ret ngareret teu karasa korang ukuran sedang rek binu. Waktu geus rada beurang, ret kana jam, geus jam 12. Nah korang maneh mah geus rek pinuh deui Kasdi. Ditinggali teh maneh mangan celom giriwil wae. Ceuk Mang Dadan ngageureuwahkeun Kasdi nu keur anteng nyakalan jejer. Ah, teuing kunaon atuh mang. Kasdi ge ngarasa aneh. Ngolon Kasdi. Cikan tuker tempat atuh. Maneh diurut mang geura. Ceuk Mang Dadan setengah maksa. Nya sok we pek we tah hari hayang-hayang teuing mah. Walon Kasdi bari nangtung rek nempatan tempat Mang Dadan ceuk kana gelas cai kopi bari ngajingjing useup jeung eupana. Ngojengkang Kasdi ngojengkang teu poho korang oge dibawa ka palebah dinya. Mitra kaum dangu basa geus nempatan tempat urut Mang Dadan na atuh anu som giriwil deui wae lauk langsung nyangut kana useupna. Korang geus ampir metet lauk parai inggis teu kawadahan tungtung nama sawareh diwadahan kana keresek. Nah geuning lauk teh eueuh nu nyangut ka useup dewek mah. Ceuk Mang Dadan. Semua handel. Nyawa tuh mang dari dia mah celom giriwil wae yo. Walon Kasdi tuluy nyuruput sesaci kopi anu geus tiis. Derengdeng Mang Dadan nyampeurkeun bari mawa jejer gek diuk gigireun Kasdi.
Balawar ngalungkeun usepna, kurunyud jejer Kasdi disangut. Giriwil lauk paraya sagede curug siga nu joget bari ngajabian Mang Dadan. Ay. Nah nu maneh wae geus. Kumaha tuh ieu teh? Nu maneh wae geus sanggut deui. Aduh. Aing mah penasaran cikan tuker jajar. Ceuk Mang Dadan bari nukerkeun jejerna. Kop wae atuh tah. Uing merek dahar heula. Ceuk Kasdi bari muka kaneron terus nyokot misting wadah sangu. Mitra kaum dangu barang kaneron wadah bakal dibuka, gebeg Kasdi kagebeg. Ay. Nah sangu teh jadi ngurangan kieu. Dengan sangu dengan kari hiji deui. Apaan tadi di bekalan lauk? Asin 2 siki. Tahu tempe masing-masing 2 keut. Sambal tarasi jeung lalabna. Nah ayeuna tempe jeung tahu kari hiji deui. Ngan sambal jeung lalabna nu teu keneh teh yeuh. Gerentes Kasdi. Lantaran Kasdi geus teu kuat ngarasa lapar. Deker we dahar kot kacacamuhilan. Misting bersih teu nyesa remeh-remeh acan. Reng sedahar got Kasdi nginum. Tuluy udud bari lalajo Mang Dadan anu keur anteng nyakelan jejer manehna. Kumaha Mang Dadan? Meunang teh laukna? Apalana geus ditukeran lin jejerna oge. Hihihi. Cek Kasdi bari seri leutik. Aneh aing mah. Nah, kalau dewek mah teh daek nyanggut geuning. Padahal geus tuker tempat jeung tuker jajar. Buah maneh mah boga ilmu ngalalauk meureun Kasdi. Cek Mang Dadan bari neuteup. Ngomong suka gabah kitu. Boga ilmu ngalalauk ti mana horeng beurina ge. Eueuh kuring mah eueuh turunan tukang ngalalauk. Cek Kasdi bari ngasongkeun udud ka Mang Dadan. Ulah sok ngawadul. Bagi-bagi ari boga nu kitu teh. Teu ngandal deh ka. Piraku. Ngan meunang 10 sigi teh nambahan deui ari maneh. Sakurang pinuh guru eta. Jaba eta nu nakaresek deui eta. Cek Mang Dadan semunu ngarahu. Sumpah Mang, sing ulah bisa ngusep deui mun kuring boga ilmu nu kitu. Geus mending urang balik ayeuna mah. Wanci geus manjing lohor, tah kop bawa we keur Mang Dadan tah lauk nu dikaresek mah. Cek Kasdi bari mikeun lauk anu diwadahan ku karesek teh. Nuhun atuh mun kitu mah. Hayu tuh. Urang balik weh. Geroan Burhan rek balik moal kitu. Cek Mang Dadan bari memeres jejer. Heuy, balik moal. Uing jeung Mang Dadan rek balik teh heula yo. Cek Kasdi ngagorowok. Ji gue teh lah uing mah kagok ya, keur kagok. Burhan nembalan teh ti puntaseun leuwih. Nya geus atuh uing rek balik teh heula nya. Cek Kasdi bari ngaleos mulang. Mitra kaum dangu. Sanepina ka imah geus ampir jam 2 beurang. Geuwat Kasdi mandi, tuluy salat lohor. Pamajikanana anteng ngaropea lauk parai bebeunanganna teh. Akang, maneh seueur kieu geuningan kekengingan teh. Cek pamajikanana bari mencetan beuteung lauk. Alhamdulillah nyi rezekina we meureun. Da Mang Dadan mah ngan saukur meunang 10 siki. Loba sote pedah we dibere ku akang sasaminuhan korang. Walon Kasdi. Bade dikumahkeun Kang. Dipais atuh napi dipindang. Dipais we saware, dipindang saware. Paisna kirimkeun ka si Abah jeung ka si Emak. 2 paisan mah. Tapi Kang, Cek pamajikanana teu kebat ngomong. Kunaon nyi? beasna sigana mah kirang. Beasna kirang. Cenah bari nyengir. Ke atuh. Kurang nyokot heula duitna. Asa aya keneh 20.000 na dompet.
Walon Kasdi leos ka kamar rek nyokot dompet. Nyampak budakna norok kerti brasare celengok dicium pipi jeung tarangna. Asap pulen ari nyium budak mah. Doakeun ya Jang, bapak sing menang rezeki anu gede. Cek Kasdi bari tuluy mukakeun dompet. Gebeg manehna ngagebeg. Reuas pacampur jeung atoh. Kusabab dina dompet dak dumadak ujug-ujug aya duit kertas warna beureum salambar jeung duit lepet 20.000 sasabalanja kamari. Manehna yakin dosa yakin-yakina duit dina jero dompet teh ngan ukur 20.000 deui kamari teh. Salambar-lambarna ngan sakitu-kituna. Nah ayeuna bet jadi nambahan jadi aya duit 100.000-an. Rezeki meureun. Tadi nguseup menang lauk loba. Ayeuna ngadadak aya duit dina dompet. Alhamdulillah ya Allah anu parantos maparin rezeki ka abdi dinten ieu. Cek Kasdi galecok sorangan. Terus ngojengkang ka pawon pok ngomong kanu jadi pamajikanana. Iya duit keur meuli beas yeuh. Cukup meureun. Keur 2 gantangeun mah. Cek Kasdi bari mikeun duit 100.000 teh ya. Ih, Akang. Nah geuning Akang kenging artos ageng kieu. Keur aya rezekina we nyi. Ya syukur we atuh ari kitu mah Kang. Alhamdulillah. Poe ayeuna urang rezeki dobel, lauk menang loba beas. Kudu gantang oge aya. Walon pamajikanana bangun nu bunga. Mitra kaum dangu poe kapoe geus kaliwatan. Kacaturkeun saminggu ti harita kabeneran poe Minggu isuk-isuk. Mang Dadan jeung Burhan geus nyamper deui wae bari mawa jejer 2 siki sewang ngajak nguseup deui. Kasdi ayo urang nguseup deui. Penasaran mamang mah. Minggu kamari di KO. Cek Mang Dadan. Hayu siap lah. Tungguan kedeng rek nyiapkeun heula jejer jeung eupan katut bekalna. Walon Kasdi leos ka pawon tuluy bebarengkes nyiapkeun alat-alat nguseup jeung nyiapkeun amunisi beuteung nu geus disiapkeun ku pamajikanana. Akang berangkat heula nyanyi. Mangga Kang. Sing kekengan deui kawas kamari. Amin. Tembal Kasdi geus yakin siap sagalana leos ka hareup deui. Ayo urang mangkat. Mempengisuk keneh Mang. Cek Kasdi. Ayo. Cek Mang Dadan katut Burhan meh bareng. Singkat carita teka catur di jalana kajen jauh teburung cundu kajen anggang teburung datang. Sanepina kasih silewi kas ditiluan dari yuk ngajajar. Tah ayeuna mah itu galatama di alam bebas we. Juarana nyaeta anu meunang lauk panglobana. Tapi di wates waktuna. Memelohor we nya. Hah, kumaha? Cek Mang Dadan bari seuri. Hayu siap lah. Tembal Burhan. Kumaha maneh Kasdi? Miluan we Kasdi mamang. Yuk 1, 2, 3. Kompetisi dimulai. Cek Mang Dadan geus kitu mah sat-sat tiluanana masang eupan. Lunglung dialungkeun ka walungan. Nah atuh mitra. Karek diancelom geus celom kurunyud giriwil useup Mang Dadan jeung Burhan ayeuna mah
nu disanggutan jika nu patembal-tembal silih ganti hampir sajam kitu we noron celom kurunyud giriwil noron ngan Kasdi nu goreng milikna teh poe eta mah useup karek aya nu nyangut 5 siki wungkul atulang weh Kasdi teh rada ngahulang. Kumaha Kasdi? Aya nu nyanggut ta? Nah, suwung wae geuningan. Ya, Ceuk Mang Dadan ngagonjak bari suraseuri. teuing atuh Mang. Tadi karek menang 5 siki kitu ge leutik pisan lok para teh. Walon Kasdi bangun keheul. Hai, kudu ngopi heula sugan maneh mah Kasdi. Cek Burhan bari nyamperkeun ka Kasdi mabak kopi mik 3 bungkus. Sigana mah kitu ame teu boloho. Walon Kasdi bari ngaluarkeun termos leutik jeung gelas plastik. Cur niuh kopi 3 gelas. Leos Burhan indit deui ka tempatna bari mawaci kopi. Suruput Kasdi nguyup cikopi. Tapi aneh, tarati sasari cikopi teh eueuh rasaan. Pahit amisna asa teu karasa. Asa hambar teu puguh kawas Ciherang. Mang, kopi teh nah asa teu ngeunah kieu yeuh. Bawa kopi kada luar sa si Burhan mah. Cek Kasdi satengah ngagorowok. Puguh heuy asa teu ngeunah. Piraku kada luar samanya. Da menang meuli kamari di warung Ceuneh. Walon Mang Dadan. Aya nu hayangkeun ngopi meureun teu tawar-tawar maneh mah tuh da. Nu aing mah da ngeunah ieu teh sing ngambar. Cek Burhan. Telila kurunyud jejer Kasdi duanana aya nu nyangut. Giriwil lauk parai sagede curug. Celom deui giriwil deui, celom deui giriwil deui. Nempo kitu Mang Dadan jeung Burhan loba ngahulang ayeuna mah bari ngenyot ududna. Kurunyud jejer duanana aya nu nyangut deui giriwil ayeuna mah rada gede lauk parai teh. Sarua jeung puhuleungeun budak umur 5 tahunan. Celom deui ku Kasdi dianclomkeun. Giriwil deui disanggutan lauk. Lauk dumadak jadi pindah nyangutan ka jejer Kasdi ayeuna mah. Mang Dadan jeung Burhan bati molohok ningali Kasdi anu keur tihut het we. Tamat nepi ka kadenge soradan. Ti jauhna Mang Dadan jeung Burhan nepi ka teu dibere deui nyangut. Useupna teh. Mang Dadan geus laor geuning. Geusan ah. Ngusupna mah geusan. Ayeuna mah urang nempokeun bebeunangan sawang-sawangan hayu. Cek Kasdi bari nyamperkeun Mang Dadan. Bebeunangan dikumpulkeun. Mang Dadan jeung Burhan bati molohok we nempo si korang Kasdi anu metat pinuh ku lauk. Aduh, taluk aing mah taluk. Heulah, taluk deui ke. Kieu carana mah matak waduh aing mah. Cek Mang Dadan tuluy ngajak ngulang. Mitra kaum dangu gancangna carita nepi ka imah geuwat lauk teh diropea ku pamajikanana. Kang, musakil deui wae geuningan hasil ngoseup teh. Tapi keur meser bungbuna teu aya Kang. Cek pamajikan Kasdi nyelengkeung ti pawon. Nyake kedeung. Walon Kasdi bari muka dompet lepet. Gebeg Kasdi ruas deui wae. Sabab na jero dompet dumadak aya duit warna biru 3 lembar. Ay. Nah aya duit 50.000 ya 3 lembar. Cek Kasdi ngagarentes na jero hatena. Teu loba mikir leos weh ka dapur song duit dibikeun nu 50.000 teh salambar. Kajak ka pamajikanana.
Mitra wanci nyerelek ka peutingnakeun. Teuing kunaon harita teh budak Kasdi cerik wae. Teureun-eureun ngear wae disusuan terepeh diayun-ayun kitu keneh. Ret kana jam tembok geus jam 11 peuting. Akang, kumaha atuh si Ujang cerik wae teu daek eureun. Cek pamajikanana bari ngeong-ngeong budak. Cikan kadiekeun urang ais ku akang bisi tuduh mah sarewe nyai mah kadieu. Cek Kasdi bari nyokot budak. Laju diais bari dede eong-eong. Jep budak teh eureun cerikna. Red kaindungna geus tibra. Budak diais dibawa ka tengah imah. Gek diuk dina kursi sofa butut bari ngahariring sholawatan. Teu karasa Kasdi oge kasarean bari ngais budak. Hudang-hudang geus adzan subuh. Geuwat Kasdi ka kamar ngahudangkeun pamajikanana. Nyai. Nyai. Hudang geus subuh. Cek Kasdi bari noelan pamajikanana. Nyai. Nyai. Hei, hudang geus subuh. Ari si Ujang ka mana, Kang? Cek pamajikanana bari katatang koteteng neangan budak. Iya budak mah diais ku akang tah tadi ge. Walon Kasdi. Hor. Ari saputing nyai nyusuan saha? Da saputing nyai sare bari nyusuan si Ujang. Cek pamajikanana bangun nu kaget nakar. Ah, ngimpi meureun. Pan budak mah ku akang oge diais diputing oge. Cek Kasdi bari mikeun budak. Astagfirullahaladzim, Kang, piraku ngimpi. Yakin nyai mah yakin. Ti jam 2:30 peuting tuk nu nepi ka memeh adzan subuh nyusuan si Ujang. Cek pamajikanana. Ah, ari nyai. Tak tadi ge si Ujang mah sare jeung akang di kursi hareup nepi ka adzan subuh. Ngimpi meureun ah geus ayeuna mah susuan tah si Ujangna karunya ti peuting teu disusuan. Cek Kasdi bari turu leos we kamar mandi. Gebrus mandi. Beres mandi, dekul salat subuh diteruskeun ngaderes Quran. Jam genep siap-siap ka pasar. Rek nyangkeun hasil tatanen. Singkat cerita balik ti pasar geus rek manjing asar. Geuwat Kasdi muka dompet rek setor ka pamajikan. Gebeug manehna ngagebeug. Ku sabab eusi dompet anu asalna 20 ribuan jeung 10 ribuan teh jadi kasalapan ku duit warna beureum. Aya kana 4 lambarna. Ay. Nah duit jadi nambahan kieu. Siga nu ngingu tuyul we aing mah ya. Cek gerentes hatena. Ah rezeki budak meureun mata kieu ge. Cek Kasdi bari mikeun duit ka pamajikanana. Teu boga sangkaan naon-naon. Kajadian duit nambahan na jero dompet asa beki remen pisan. Kitu deui kajadian budak cerik tengah peuting ngarepan. Mitra kaum dangu. Kacaturkeun harita teh peuting malam Jumaah. Budak geus cerik deui wae ti bada isya keneh. Hayangna diais deong-eong. Diayun kalah ngagoak. Kitu deui disarekeun jeung indungna kalah jurat-jerit teu daek cempling. Akang, si Ujang kunaon atuh ieu teh cerik wae geuningan. Cek pamajikanana bari mikeun budak. Gap ku Kasdi tampanan bari terus diais dibawa ka tengah imah. Aneh jep budak teh eureun cerikna. Malah nyerengeh ngajak seuri ka bapana. Sanggeus repeh song dibikeun deui ka pamajikanana. Goak budak teh cerik deui. Malahan kalah beuki tarik cerikna teh. Ret kana jam geus jam 1 Janari leutik. Akang, kumaha tuh ieu teh? Nyai mah asa hariwang. Jaba ieu wanci teh geus nyarelek ka Janari. Si Ujang teh daek eureun cerikna.
Cobana tuh ajak sare deui nyi bari susuan sungan repeh. Budak angger tedaekeun eureun cerikna. Rajeun eureun ngan sakedeung. Akang, buaya nu dirasa budak teh. Sikeun kadiekeun. Cek Kasdi, gap dicabak tarangna. Normal. Disabak tonggongna normal. Kitu deui beteungna teu kaciri aya nu dirasa. Red kana panona nah geuning ciri sakitu lilana tapi eueuh cimataan budak teh. Ingat omongan si Uwa cenah mun budak cerik teh cimataan sok aya nu nyamperkeun atawa aya nu ngadeukeutan. Makhluk goib. Da awakna mah normal teu panas jeung siga teu aya nu dirasa. Nah cerikna eueuh cimataan budak teh. Apaan cirik sakitu lilana? Nya Kang. Sikeun atuh ngaos. Gawat Kasdi wudu tuluy ngaji bari nyang hareupan cai herang sagelas. Beres ngaji budak dibaluru ku cai menang ngajian teh rep budak langsung tibra mitra. Akang, iya kejadian ulah diantep. Cek pamajikanana sanggeus budak tibra sare. Nyai mah hariwang. Bisinya aya makhluk nu ngaganggu ka anak urang. Jeung deui nyai teh asa aneh nyusuhan teh. Si Sujang meuni rewog pisan jeung babari lapar ka cirina teh. Terus kejadian waktu sarita akang emut keneh teu. Waktu nyai asa nyusuan si Sujang teh. Padahal mah geuning si Sujang mah bobo jeung akang. Nyi kumaha atuh nya? Akang ge jadi bingung. Jeung deui akang ge sabenerna mah ngalaman kejadian anu aneh ieu teh. Kejadian aneh kumaha Kang? Duit anu da dompet. Duit na dompet kumaha? Heun duit anu da dompet akang sok nambahan teu pupuguh. Kumaha Kang? Duit na dompet akang sok nambahan teu pupuguh. Siga nu ngingu tuyul we. Kutan. Piraku akang. Heeh. Satadina mah akang ge nganggap eta rezeki akang we. Tapi dipikir-pikir deui. Bohak batur duit anu dahar ku akang teh. Waktu sen atuh Haji. Kang, Cek pamajikanana ngingetan. Oh nyanya kasih uanya kita sholat subuh lah. Ku akang diobrolkeun ka Wah Haji. Mitra kaum dangu tekung silila kadenge sora adzan subuh ti masjid. Seperti biasa gawat Kasdi mandi terus sholat subuh berjamaah. Beres sholat subuh buru-buru Kasdi nyamperkeun Wah Haji di masjid. Wah, Aya naon Kasdi? Cek Wah Haji. kieu Wah. Cek Kasdi. Atuh geus kitu mah barabat nyaritakeun kajadian-kajadian anu kaalaman ku manehna jeung pamajikanana. Teu poho budak ge dibejakeun sok nyaer wae teh. Oh, kitu. Kudu laporan ka Uwa atuh nu kitu wae oge. Tuyul eta mah tewak we atuh ku sorangan nu kitu patut mah. Kumaneh wakna ari Uwa. Bisa naon atuh Kasdi? Nya geus aya neangan keueup apu we. Naon Wah? Neangan keueup apu tilu sikima. Ngan kade kudu nu hirup. Keweh rada beurang Uwa ka ditu ka imah arek kamenerkeun pager heula. Walon Wah Haji. Mitra kaum dangu rengse sasarap gawat Kasdi ka sawah neangan keueup apu. Sanggeus meunang blus diasupkeun kana baskom. Di luar geus caang hayam jago raungkong korongok manuk saeran recet disaradapat tembalan jeung baturna. Langit lenglang taya aling-aling. Di tebeh wetan hurung mancur cahayaan. Kalangkang sang surya nu baris medal geus tembong. Dina kaayaan kitu bari nyuruput cikopi di papaes udud keretek Kasdi anjeun ceuleuh di tepas imah nungguan Wah Haji datang. Bagja kumanjangan telila nu dianti teh datang. Assalamualaikum. Cek Wah Haji. Waalaikumsalam ta alhamdulillah Wah. Ya, ieu cayaina keneh kurilingkeun.
Kasabutreun imah maneh. Terus eta keuyeub apu simpen tukangeun pawon. Urang mager heula we ayeuna mah. Ambe teu indit jauh. Engke peuting urang tewak babarengan. Mohon manggawa. Walon Kasdi. Kalayan teu loba tatanya deui tuluy muteran imahna bari ngucur-ngucurkeun cai menang pamere Wahaji teh ya. Mitra kaum dangu kocapkeun peutingna. Bada magrib Kasdi jeung Wahaji keur ngadekul ngawirid keur anteng. Nah atuh teu lila centring kana ceuli Kasdi aya nu nyintreu. Ret dilieu eueuh sasaha. Teu ku ngesilila deui kana cangkeng asa aya nu ngeleketek. Naon eta teh? Cek Kasdi bari ngagurubung. Teu kuat nahana oge. Ari silaing kunaon Kasdi ngajadog atuh wiridan teh ngajadog. Cek Wahaji bari ngalieur. Iya wa. Aya nu nyintrek. Nyintrek naon maneh? Cek Wahaji bari molotot. Aya nu nyintrek. Nyintrek kumaha? Aya nu nyintrek jeung ngeleketek kana cangkeng. Walon Kasdi. Mantak nasi ngusu atau ari wirid teh. Cek Wahaji. Kasdi memeres deui silana. Nah atuh can gaya 5 menitan giliran Wahaji ayeuna mah nu ngagurubug teh. Aduh. Naon ari silaing Kasdi, naon ari silaing nyintrek jeung ngeleket ka uwa maneh teh. Cek Wahaji bari molotot deui ka Kasdi. Har, ari Wahaji. Apan tadi ge abdi mah keur wirid boro-boro ngaheureuyan uwa. Walon Kasdi bari nahan pisirieun. Kasebelan maluk teh. Kumaha wani ngaheureuyan ka dewek. Hayu urang teh ayeuna mah. Katukangeun imah ayo buru. Cek Wahaji langsung cengkat. Koloyong Kasdi jeung Wahaji indit katukangeun imah. Kadiheula. Urang bukakeun heula panempo maneh ameh leuwih awas. Cek Wahaji bari ngusap beungeut Kasdi sababaraha kali. Tah. Geus ayeuna mah. Sok. Deuleu ku maneh. Eta mangkelukna nu geus ngaganggu teh tah. Cek Wahaji bari nunjuk ka Kepala Babaskom anu geus dieusian keuyeub apu. Nah atuh bener we. Ari breh teh mitra. Katempo aya budak leutik gundul keur anteng nyonyo keuyeub apu di jero baskom. Ih, naon eta teh tuyul? Nya, tong gareuwah cicing. Naon atuh lamun lain tuyul piraku boneka mah. Terus kumaha tuh ayeuna wa? Cokot jaring wa. Dina kantong di jero jok motor. Kuncina di luhur meja burukeun. Cek Wahaji rada ngaharewos. Tolobatannya deui geuwat Kasdi ka jero imah ceg kana kunci motor uana geus keluar terus muka jok motor Wahaji nyokot jaring teu lila gura-giru balik deui. Ieu wa jaringna. Cek Kasdi bari mikeun jaring ka Wahaji. Gap ku Wahaji di tampanan tuluy taki-taki. Sanggeus siap maset sur gepruk jaring dirungkupkeun ka budak gundul nu keur anteng nyaho keuyeub teh. Nah tuh anak gurubug teh budak gundul gugurubugan.
Gep ku Haji dicekelan, tuluy digulung ku jaring, geus kitu mah dibawa ka tempat tadi Kasdi ngawirin. Budak letik, sasia nu sabenerna jeung ti mana asal sia? Cek ku Haji nanya ka eta makhluk. Nguing mah budak nu dipicen ku dunungan nguing ka leuwih. Cek eta budak bari ceuri. Kunaon atuh maneh dipicen ku dunungan maneh? Jeung nah maneh kala kamilu ka si Kasdi? Pedang nguing tara loba nyokot duitna. Da nguing mah tara bisa nyokot duit loba-loba. Paling ge 3 lembar. Sabab geus kapuk nyokot loba teh sok katewak wae. Nyahirna milu we jeung Abah Kasdi. Susuganan we daekeun jadi dunungan nguing, katambah pamajikanana keur nyusuan. Cek eta budak gundul bari nyusutan lehona anu ngabada-bae. Teu bisa. Cek ku Haji. Nya kumaha tuh? Arek balik oge teu bisa balik. Da dunungan nguing ngambekeun kalah dipicen ka leuwih. Balikeun dewe atuh nguing ka tempat asal nguing. Ka mana maneh hayang balik? Ka Gunung Letik. Cek eta budak gundul bari nyusutan cimatana. Nya geus ari kitu mah ku dewek ayeuna dipulangkeun. Ngan wayahna ku dewek silengrek disirian heula. Cek ku Haji bari napelkeun jempolna kana tarang budak gundul. Goak budak gundul teh ngagoak. Wayahna ieu tanda ti dewek. Mun sileng nyieun deui onar eta tanda bakal nyeureud. Budak gundul ngeluk tungkul si gabuuk menang mabuk. Kasdi, tungguan sakedeung. Warek nganterkeun heula ieu makhluk. Cek ku Haji bari tuluy sila mendeko nyekelan jaring nu dieusi ku budak gundul teh. Telila les budak gundul anu digulung ku jaring teh ngaleungit musnah tina paninggal panon lahir. Kuniang Haji hudang. Ayo ayeuna mah urang ngopi heula. Siapkeun kopi sing pedo jeung ulah poho ududna. Cek Haji. Toloba pamolah deui koloyong Kasdi jeung Haji mangkat ka rohangan hareup. Wah, hari eta duit anu kungsi ngeusian dompet kuring kumaha? Naon? Nya eta duit anu kungsi ngeusian dompet kuring kumaha? Aya keneh kitu. Ya loba keneh. Nya eta mah geus we rezeki maneh. Embung wa sieun. Sieun kunaon? Bisi kumaonam? Nya geus kieu we. Bikeun we ka tukang dongeng sawerkeun karunya teu boga roko-roko acan tukang dongeng eta. Jatah baju lebaran oge geus beak dipake ngomekeun motor eta teh. Latir. Mejeuna atuh teu bisa mere cik atuh maneh mah kudu boga karunya atuh. Watir tukang dongeng teh sabenerna mah. Cek Haji. Bari nyeruput cikopi hideung. Wah mitra. Wah, kumaha tukang dongeng teh? Cagur. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Manganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Manganggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Manganggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, berhargu sarjana.